Tah wargi sedena masih sasarangan dina acara silaturahmi urang Sunda Gupay Pasundan Radio Samhan Jakarta anu dirojong ku PDO memang cespleng anu kurang sami-sami didangukeun meteh nyata layung beureum anu dihaluangkeun ku Kang Yayan Jatnika. Mugia kangge ka Kang Amsoli nu aya di Karawang nya. Mugia katampi senantiasa kahibur. Laguna tadi dua-duana tos langsung ku Kang Dedi diputerkeun. Tah mugia kahiburnya. Sumangga kangge nu sanesna nu bade miringan acara silaturahmi urang Sunda Gupay Pasundan ti Radio Samhan mangga diantos telponna di 861 941 di mana Ci? Di 861 941 wah kan ici apa geuningan maca Kang. Oh maca naon? Maca mantra. Ya maca nomor telepon atuh Kang. Oh gitu. Sugante lain dibaca teh. Ci, ayeuna geus jam sabeula itu Ci? Atus tabu 2 nya langkung 2 genep Kang. Tah begituna nanti acara ieu teh kangge kawargi-wargi ieu teh anu aya di mana wae Ci? Anu aya di mana wae nu ngadangukeun. Ain teu ngadangukeun nu teu ngadangukeun nu ngadangu atuh Kang. Ya bener. Absen heula Ci absen. Emang ici guru. Lain ke kituna tuh. Absen maksudna sah wae anu biasa ngadangukeun di acara teh. Oh kitu mangga atuh nya urang absen. Absen nomor 1. Tong kitu oge eta mah teh siga di kelas are kitu mah. Nya teh urang absen heula. Wilujeng siang kangge ka Mama Eti. Wilujeng siang kangge ka Mama Nenti. Wilujeng siang kangge ka Mbak Susi. Sadi terus. Wilujeng siang kangge ka Mama Yati. Wilujeng siang kangge ka Ibu Amin sareng Pak Amin. Wilujeng siang kangge ka Ibu Asmawati. Wilujeng siang kangge ka Mama Rizka. Terus Kang siga tukang parkir wae. Maksudnya terus ngabsenna. Nya ieu ge bade eta bade. Nya sok atuh teruskeun. Wilujeng siang kangge Mang Dudung anu aya di Pondok Bambu. Teu hilap oge kangge ka Akumkum nu aya di Kranji. Wilujeng siang Akumkum mugia Akumkum aya dina kayaan sae. Insya Allah nuju seueur rezeki Akumkum teh. Ih atunya suganna kacipratan. Kacipratan cai sanes rezekina. Oh kitu nyakeun ke dibejakeun ka Akumkum. Tong dibejakeun Kang ngadenge sorangan. Nya aduh wilujeng siang kangge ka Abah Kiki nya. Aki Yadi nu aya di Jonggol wilujeng siang wilujeng ngendaokeun. Oke Mama Juremi ka mana itu Mama Jureminya? Nya Mama Juremi biasana sok nanti kring goes pemain sepeda tuh ki. Ieu mah telepon. Aya telepon heula Ci angkat Ci. Nya angkat jemuranana jemuran teleponna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordna Gupay Pasundan Radio Samhan di anu dirojang ku PDO memang cespleng. Ci hafal teh Ci saha Ci? Iya hafal teh Mama Eti teh anu di kampung Cerewet. Nah bener kamu omongan Mama Eti. Mama Eti. Kah? Kumaha damang? Alhamdulillah. Mama. Ici mah di batu. Kumata Eti, Kang
Kang Dedi damang. Alhamdulillah. Mama Eti teh saumnya. Hah? Nuju saum teh. Tujuh Oh, tahun. nuju saum. Ici mah teh saum tadi teh. Kunaon? Batal eta teh cenah hitut wae cenah. Iya Kang, abi mah puasa, iya abi mah saum. Bohong, abi mah saum. Nah, itu teh atuh pagaweanana ah. Heeh, sagala we eta mah. Ayeuna ge geus teh euy siaran ge langsung ka pinggir jalan eta teh. Milarian tajil anjeunna teh. Ih, Kang mohon Beneran tajil. di pinggir jalan kan seueur sok marasian tajil jadi abi masuk milarian tajil di pinggir jalan. Dasar Ici mah hayang mental wae. Di daharnya nyumputnya. Nya. Mama hoyong dipangmuterkeun lagu naon? Lagu ieu nanti nyohonkeun ieu we nanti. Naon teh? Naonnya? Naon? Oncom gondrong ya, hoyong oncom gondrong. Oncom gondrong, ngangge bawang bodas, bawang beureum. Oncom gondrong kita kudu dipotong heula ka salon. Meh teh gondrong nya cinya. Nembe gugah ya teh, Kang, nembe gugah. Oh, eueuh geuningan menit teh nya. Kacapean siga namanya. Oge kaboboan. Oh, gitu mohon cinya kacapean siga nama ka Isa si saum teh atuh nya seueur begadang. Kanggo ka Ibu Juremi. Mohon. Kanggo ka Ibu Pak Susi. Mohon teras. Kanggo ka sadenya Mang Dudung, Abah Kiki, Abah Asep. Kanggo ka Mama Nenti, Mama Yati, Teh Warsi. Anu di Depok henteu? Oh, mohon Pak Yanto. Pak Haji Eman. Kangge ka Pak Amsori tadinya, ya Kang ya? Mohon Amsori di Karawang di itu di mana? Mohon kangge Pak Amsori di Karawang. Mohon. Kangge ka sadenya. Sahadia ya Kang Pradana, entos suaminya. Mohon akumkum atos. Akumkum, mohon kangge ka akumkum. Kangge ka sadayana Kang Dedi. Kulan? Kangge ka sadayana wae. Akum nya sadayana. Sunuhun kulo teh nuju ngadarang Abah Amin Ibu Amin sareng Ibu Amin. Mohon eta Ibu Amin sareng Mohon. Pak Amin eta teh. Dua-duana ge Amin eta mah. Gerana raraek atuh. Mohon raraek teh. Manya Ici teh nu naekan. Sepi atuh Ici teh ditaekan. Heeh. Taekan we teh Ici. Mohon. Abi mah teu ditaek, abi mah teu naek, abi mah sok ditaraekan. Aduh. Teh Ici paling bisa. Aduh. Kangge ka sadayana Kang Didinya panitia Raja Samhan mungkin cara rehat sadayana. Mangga mohon atuh. Kangge Kang Dedi mah. Mohon. Matur nuhun. Udah jeung mangkin tugas rutin tareng teh. Mugi jeung cara rehat sareng kulawargi Kang Dedinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu nembe teh sahar, Ci? Anu nembe teh Mama Eti nu aya di kampung Cerewet. Apa Ici mah? Iya tuh ka Mama Eti mah tuh mah soulmate. Naon soulmate teh? Ih eta mah tuh sohib. Alah sohib, sohib teh naon? Babaturan geus siga nu nempel gitu. Alah. Prangko bener nempel mah. Pokoknya mah lah bingung Kang Dedi mah nanti Cooper Kang Dedi mah. Aduh, Cooper teh lain anu jangke pulang kampung. Eta mah Cooper. Sugan teh eta Cooper teh. Ih, Kang Dedi mah meni teu bisa-bisa nu kalau ditu teh. Ayo Ci, urang dangukeun laguna Oncom Gondrong, ameh teh gondrong urang puterkeunnya. Nya Kang, ke bawa ka salon nya Kang, ameh teh gondrong. Iya teh urang Oncom Gondrong anu ti ku ieu we ku bungsu Bandung we nya nu ada popnya nya Ci nya. Nya Kang lah nu ada pop ku Ibu Bungsu Bandung tah. Sok semangat.